Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain shallallahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah durat jami'an biar sanjami sahabat Rasul. Syuhidina bil qadar jilani qadar salis sura wa sadis abdul qasim bin naidil baghdadi wa sadis barakal qalahi wa sadis Muhammad nabi bantan wa sadis salim saudari masjid Abdullah Mubarak bin Nuri Muhammad Syahina wa qalam sadis Ahmad Syahib wa fatajul arifin ila jami masyayikhina aina makanu ila abaina ummatina ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa auladina talamidina talamidatin jami man sanali nasyuli lailahumul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tofa aw mata aw fihi qutil fa iya'ish fil barri aidon famna'i kasirtani mutlaqan wa dibda'i. Kesimpulan kamari di nomor 16 perkara anu najis teh nyaeta bangke salianti bangsa Adam, salianti lauk cai jeung salianti simet. Anu disebut lauk cai teh di bieu nu disebutkeun dina nadom sakabeh perkara anu di lautan. Baluk hidup nu di lautan eta teh halal sanajan geus ngamang, geus paeh, geus bungkang halal. Ngan fa ya'ish fil bari aidon lamun eta hewan laut hewan sok dicai teh di darat ogenan sok hirup maka eta mah famna'i anjeun kudu nyegah maksudna teu halal. Contona sapertikeun kapiting wadipna jeung bangkong. Anu amfibi mah teu naon tah teu halal. Kasabarat tak ke-16 nya. Perkara najis nomor ke-16. Nomor ke-17. Tuh tengah namang di mah. Asabi asyaru hari anu ke-17 na. Eta damun getih najis. Getih teh najis illa kabidan kecuali hati daging hate kabid tuh nya. Tuh awas. Ayak kolbu sok di manaan hate kurang. Kolbu teh hate, kolbu teh hate teh kolbu, kolbu teh hate teh kolbu. Itu kannya. Kolbu itu adalah hati itu adalah kolbu salah cenah.
teu naon nih ari kolbu mah eueuh fisikan kaasup kana lelembutan bagian batin anapun dina jero dada aya daging hate eta ngaranna kabidun lain kolbun kade salahan berartinya ngemanaan kolbun. Jadi si kolbun teh lain daging hate da buktina aya goreng cik meuli cenah goreng hate goreng ati naon teh semur ati naon ngaranna ati naon hiji deui teh jeung ayam teh mun dina ayam ati naon burih semur ati burih buktina ditanyakeun aya semur kolbu eueuh moal teh nyambung berarti atuh lain ketika ke restoran nanyakeun naon semur kolbu semur ati lain berartinya antara berarti kolbun teh eueuh fisikan eueuh jentulan tepi kaasup kana lelembutan bagian batin jelema jadi bagian jeroan agenan lain jeroan dada lain jeroan beteng tapi lelembutan anu sok disebut latifatul qalbu teh sabab latifah lelembutan di jelema teh aya sabara aya 7 Bandungan aya 7 anu kudu diolah latifatul qalbu latifatul khofi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul naon di podium 7 latifatul qalbi latifatul usiri latifatul khaufi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalabi tembuskeun diri 7 ayat 7 anu kudu diolah eta teh tempat nu 7 eta teh gudang sifat-sifat jelema aya nu gudang tempat keadaan aya gudang sifat-sifat kagorengan anu kuali tariqah mah kualina diolah diontrog unggal tas salat tujuanana anu gorengna disingkahkeun anu alusna ditetepkeun bahkan ditingkatkeun diontrog make naon nyata digebahan ditetepkeun make zikir la ilaha illallah teh itu tuh jadi kabid ai daging hate mah ngaranna kabid lain kolbu bisi aya nu rek ngomean ieu cenah ieu ahli hati bisi salah lain bongkareun bisi kalaka dibongkar dibelek dicokot daging naonna daging hatena ganti cenah daging hatena ku daging hate misalkeun jelema anu alus moal bisa salah ngobatan caranya dipanon diberi jamu-jamuna kalaka
aburkeun kana panonna nya teu salah. Una dikuma diinum di salah jalan atau motor mogok kalau kadirojokan yang knapotna. Eta mane ngarojokan motor cenah ahli, mane ahli kayak alik dia ku aing ngomean. Ali dirojokan eta geuning kali ngomeanna di dinya kadu mogok susuganan we. Tuh. Jadi ukur susuganan. Tuh. Kudu ka ahlina bener-bener naon, bener-bener ahlina. Da lain pisikan ni kalbu mah naonan. Pisikan. Ngomean kalbu, ngadangdanan kalbu, lain kudu dibelek naonan dadaan ada pisikan. Tanya. Terus balik deui. Najis teh nyaeta getih kecuali kabid mah suci. Geuning kabid dikatakan naon getih sabeta kan ngagiblog teh lamun dicacag eta daging hate kan jadi naon dibubukeun kan jadi naon jadi darahnya di darah tihal atau tihal kecuali tihal itu kali lipa eta mah suci duanana malam tunya yudak ko salagi teu ditutu teu dibubukeun eta si naon si daging hate jeung kali lipa wae siro daman jeung jadi eta daging hate jeung kali lipa daman eta getih tuh suci. Walamun eta daging hate dinaon ditumbuk dibubukeun dicacag terus direnges direnos jadi nepi ka jadi getih maka eta jadi najisnya. Jadi naon ta? Jadi najis sanajan tadina daging naon? Daging hate. Daging hate. Wa ila manian jeung kecuali cai mani eta suci eta mah. Tina tadina kan tina getih. Matak di kan bab getih nyaritakeun getihnya. Kecuali cai mani walabanan jeung kecuali cai susu. Cai susu kan tina getih tadina kharaja ala lawani dami anu mana eta cai mani jeung ieu kena salahan. Ila manian walabanan jeung kecuali cai mani jeung cai susu kharaja ala lawani dami anu kaluarna teh bentukna warnana warna getih. Ongko cai mani tapi beureum cara getih atawa cai susu tapi beureum cara naon? Cara getih ta eta mah suci sarua. Suci misalkan anu keur ngenenan budak begitu dipencet teh geuningan beureum ieu mah cai susu teh eta hukumna suci. Atawa cai naon? Cai mani nyadap ka beda kaluarna ogenan ngeunah deui rada naon ngagejrot terus nanti bauna beda ta eta tapi kaluarna ko bentukna cara bentukna warnana naon ta warna getih maka eta dihukuman suci. Wabidotin baidotin sareng endog lam tumsid anu can ruksak eta endog suci bi antas luhalit takhalluq kitu nya. Endog anu can ruksak teh maksudna anu kanyat jadi budak jadi budak kanyat megar kanyat jadi anak tahirani. Wa amma idasara bidu midaron anapun lamun eta si endogna geus jadi kitu kotor campur jadi naon kacing calang wa waladhi talatu bayadu bisafarihi nya eta endog anu geus kacing calang teh anu campur bodasna jeung konengna kumaha tanu kitu amma idasara madamada wa waladhi talatu bisafarihi fatahirun bila hilapin keke kumaha amma idasara bidu mudiron geus kotor wa waladi talato kacing calang suci cenah tapi fatahirun bila hilapin kaya ta suci tanpa aya perebutan. Walau bisa makin sanajan getina aya dina lauk macana
Ajan getina getila ngaran geti mah tetep naon najisnya. Qala Ibnu Hajar fil Ubab dina kitab Al-Ubab sasauran ki Ibnu Hajar. Kullu samakin milhun kullu samakin muliha wa illa milu muliha wa illa wala mihju juma fi jawfi fa huwa najsun. Setiap lauk anu diasin heg teu dikhroj teu dikaluarkeun perkara anu di jero beuteungna. Makani ngos kitu nya asinnya telah dipiceun naon eta tainanya bahwa najsun maka eta naon najis najis kumaha tuh mangkaning pabalatak aya baneng aya dongko aya segala rupanya banengnya mun di pasar baneng kan jeung naonna kan jeung tainanya dongko anu bisa didaharkeun leutik cek urang leutiknya mah da enoy eta mah didahar jeung taina oge nan pek anta silahkan kalau baik geus asin sagede tongko sagede bandeng mah eta mah geus gede ka asupna em kaning di naon di negara tadi di naon di naon semut naon di Pinang tadi dipindang kayak Pinang aya pindang Aji di Pinang mah di naon dilamarnya dilamar ari pindang mah di kumaha diasakan teu panjat pinang teh cenah hukumna haram cenah emangnya panjat pinang panjat heula tuluy dipinang nya haram gitu aya ge pinang heula terus ditikah karena di panjat tas kullu samakin muliha walam yukhraj ma fi jawfi fa huwa najsun. Setiap lauk anu diasin hek teu dikaluarkeun anu aya dina jero beuteungna fa huwa najsun maka eta samak lauk teh najis ya. Kumaha atuh sok didaharan ku urang padengen neng teu ganeng ku hujan aku ping teu ente ini nggak jawab ke kuping kumaha makaning urang sok ngadaharan naon sok ngadaharan asin berarti atuh kade hati-hati lamun tas ngadahar asin eta si cangkemna kumbah tarasi atuhnya tarasi ta kan tarasi teh nyaho urang yeuna duka siga kumaha lauk buruk unggul manya lauk buruk non hurang jeung taina bahkan mungkinnya matak aya nu ngajelaskeun aya nu matwakeun nyaurkeun bahwa tarasi teh najis atuh ketika atas ngadahar tarasi kade ta ulah diulas-ulas kana baju jang baekeun salat kumbah heula jeung deui da baunya tarasi teu nazon najis tagetih kada 18 jirotun gayeman onta onta wa huwa ma yakhrujuhul ba'ir perkara nu dikaluarkeun ku onta au ghairu atau salianti onta muning lil ijtirori pikeun barang dahar ail ukli sanian tegasna dahar kadua kali muning lamun das barang dahar depa geuning beakeun naon misalkeun anggar teh mang jukutna bea depa sisa teh si muning teh tapi depa teh bari naon we ya ngagayem deui deui bae teh eta ngaranna jiro teh gayeman onta muning jeung sabangsana ta eta hukumna najis sebab meunang ngaluarkeun tina mana
tina butung dikeluarkeun deui duka kumaha carana mun urang bisa kitu bener nya geuleum moal wareg terus mah nya lan naon mual Kasal 18 Ma'ul mutanaffit cai cenang eta cai cenang najis kagenya aya bakobik tegasna pirang-pirang cenang alladilahurihun anu ngabogaan bau ambeuk manta anu ngabogaan bau beda ambeuna beda eta najis kumaha lamun teu aya ambeuan fatahirun suci ka-20 terakhir barang anu najis teh nyaeta dukhonun najasa hasupna najis wa munfasilu minna biwasitatin narin anu narima pisah tina najis ku perantaraan seuneu misal kada bohor misalkeun naon teh tai naon ngaranna mang tai sapi digarang dibeuleum nanta digarang duka kanaonkeun nya nepi ka ngebuah teu eta tak kebulna naon tanah najis misalkan kebulna dicokot ku urang teh di naon dihalangan ku naon ku leungeun nepi ka baseuh tah naon ta leungeun teh najis dukhon najasa 20 tanya mang sumalam ya mang aya kahanap mang meme parun halaman 40 hiji mah eta meme parun sumalam atuh bae bae tempo atuh meme paslun al-mughalado tu taturu aya faidatun aya parun teh mah meme naon meme farun sumalam tuli kudu nyawa anjeun urang cikuya urang mana-mana lalaki awewe sing nyaho bawaan narutu batal farji kana kasanya nababasih farji ala salatati aksamin eta netepan kana tilu pirang-pirang bagian babasih eta aya tilu waya tohiratin kaiji hukumna suci qatan pasti mana nu suci wahia annasyiati mimma yadharu minal mar'ati inda qudia ala qadamaiha itu anu bijil tina eta parji bijina ti mana mimma yadharu minal mar'ati tina perkara anu dohir ti awewe ketika diukna nindihan keneung dua diuk nindihan keneung dua lamun diuk nindian keneung dua diuk naon ngaranna cinogo mang cinogo lamun si awewe cingogo heg katempo tah katempo pasti beda jeung anu nangtung mah balem aya mah diuk baringan we cingogo tah anu katompo di dinya hek bisakeun ditoya kuna ibaseuh cenah ta eta tohiratun suci yes epe sawana tohiratun suci kadua tohiratun ala soi ketika saya mah suci keneh berarti muqabilul asah nama dihukuman najis cekal asah nama sahih muncek berbandingan kaul asoma najis mana wahia ma yasiru ilaiha dakarul mujami'i perkara anu tepi kana eta perkara dakarna anu ngejima jadi tempat anu katepi ku dakar baseuh anu kitu katowe akan kaancruban kudakar jadi begitu dakar silem tuluy dicabut baseuh eta suci keneh ceuk kaul asoh
nya cikawal aso alah pami kudu mengpun we ta eta gancek muqabilul aso mah eta teh hukumna naon najis eta hukumna najis katiluna najis ye mah ye wa hiya mawaro adalika nyaeta satu kangen anu katepi ku naon ku dakar anu ngajimang geus teu katepi ieu ku dakar teh geus teu kasusu berarti sajroeunana nya sajroeunana tah eta mah naon tah najis hadis lagi nadil aksam fi parjil adamiyah tapi ieu nu tilu teh tilu bagian teh nya aya nu suci pasti qot'an sepakat sakabeh ulama suci nya eta anu ka babaseuh dina tempat anu katingali ketika diuk bari cingogo ceuk anu kadua ceuk kawal asohna mah suci ceuk muqabil asohna mah najis eta dina tempat anu katepi kusa ku pestol. Nah nomor katilu nama nyata anu dihukuman najis eta sajroeunana di geus teu katepi kunaon ku pestol teh geus teu katepi tah eta teh bisa diparjina jelem kumaha lamun diparji binatang. Oh, lafi parjil bahimah henteu dina parjina satoma naon sabab li anna bahimata laisa laha illa manfaatun waidun bila boli wajimai sabab jang satoma parjina teh ukur hiji nyata ukur saliang ye saliang jang ngompol eta ajang jima oge kadinya kitu nya jang jima oge ka mana kadinya jadi hiji tanya. Jadi mun dina naon lamun dina me teh amanya anggot hayam makan hijinya esok ngompol tara hayam dukanya mun dina me nya me kan eta nu mancritna nya anu mancritna eta teh saliang manfaatna liangna kun hiji jang mo naon kitu teh nya jang ngompol di dinya liangna ajang tempat jalu ogenan ka mana kadinya naonna liang kali di jelema mah beda di jelema beda liang kompol mah leutik mah bisa kaasupan ya bisa kaasupan teu faidatun stos mang pang-pangnya ya terakhir ari taji faida al-fudolat minan nabi anapun ari pirang-pirang kotor ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiratun eta dihukuman suci wa kada sairul anbiya kitu di kotoran sakarina para nabi nu sejen dihukuman suci tan tujuanana tasrifan alasanana tasrifan di makomim karena ngagungkeun ngamulyakeun kana makom para anbiya ngan diceritakeun kan dina sok diapakeun kurang kan nya kumaha cenah geuningan wala yura asru baulin minhu fi alani teu katingal ca cai naon kahampangan nabi tara katingal tilasna taya naonna taya tilasna wallahu alam duka kumaha can saya nu nganyariokeun geuningan cenah ketika bade naon bade ngaluarkeun kotoran ka bumi muka tuluy kumaha nutup deui teu eta dihukuman suci mama dalika ya jujur istinja andai kata lamun aya cai papangna misalkan meunang dipake naon dipake suci atau misalkan naonna kotoran naonna anu geus jadi teas ngebatu bisa dipake naon dipake suci bahkan widida bila pil baul alam utama bila pil baul oh di cikompo naman cipapang naman teu ketika eta nata naonna misalkeun dina ayana da moalnya dina ayana ketika geus jadi ngabatu jadi naon teas jadi batu bisa dipake sesuci bila fil baul beda jeung papang naman teu walaya juju ukluha teu meunang nuang nama kecuali laida kana ditabaruk karena ngalap barakah pek
Paju juwatuha menang di dampana menang biliji ku sampean menang ila cenah kitu menang kitu nate wala farqu baina ayakuna zamanun buwa ba'dahu eta mah nah aya dina zaman masih kene kampung kul ketika aya zaman nabina atawa terus teu aya zaman sana zaman nabina teu menang didampal teu naon-naon teu menang dituang kecuali karena rek ngarap barokah teu aya adanya teu aya anu aya ogenan museum-museum naon geuningan rambut Kanjeng Rasul atawa naon di pedangna naon di tarumpahan naon di geuning di naon ngaran teh apa lagi eutna cangkirna wa qad waqali waidin nyata datang nyata tumiba pi waidin pikeun jamanu apatahan naon dikusipatin nabi nyipatan sifatan nabi pamin jumlati maqalahu di antara sasaurana anu apatahan kieu anna baulahu khairum min salatikum tunya saestuna cipopangna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta leuwih hade daripada salat maraneh kabeh dina pada nyata maksudna kieu qala mudabbigi wa wasahihun wasawabun ayo jauh bi umurin minha alasanana ya maksudna anna hadal wa'id saestuna ieu anu mituturan nu mapatahan teh tamilu annahu min arbabil kasyaf imkan eta anu mituturan saperti kitu teh kasub jami anu dibuka hijab gusa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala qad atlahu Allah nyata Allah ningalikeun ka eta jami ala kitu ria in fi salatihim kana ria dina salat jalma anu dipituturanana. Jadi aya pepatah kieu ka jalma jo ti jalmi aya pepatahan jalma saruanya jalma patahan jelema. Oh nanti bahasa nanti kieu cipapang Kanjeng Rasul melalui hade daripada salat maraneh kabeh. Tah ihtimal kieu nu ngomong kitu nyarios kitu teh berarti ku Gusti Allah dikumaha dibuka hijab nepi ka tingali tah salat jelema anu ke dipepatahan kumanehna teh aya naoan aya riaan aya teh aya kapuji ku satya kan batur teh daek ke masjidna karena tujuan duniawinya yang kapake ku calon camarnya atau gitunya zamane daek cenah umat santen aing sugane katarima ku anak ajengan gitu tanya gitu model seperti kitu tanya ta iya aya mungkin katingali ketika salat katempoeun tu aya naonan aya riaan nya disaurkeun ku anjeunna cipapang Kanjeng Rasul melalui hade daripada salat maraneh kabeh dina pada cipapang Kanjeng Rasul mah bisa dipake naon dipake ubar dipake tambah dipake naon alat jang ngadamangkeun manfaat beda jeung salat maraneh kabeh kitu tanya menurut sahur sapalina anu kumatah anu naon si maksadna eta cipapang Kanjeng Rasul hari daripada salat maraneh kabeh teh eta ieu mungkin anu nyarios kitu teh ku Gusti Allah Gusti buka naon hijab nepi ka nyaho salat saha salat batur aya naonan di hate kan urang mah teu apanya duka naon teu apa duka kumaha nyang hareup nama duka bener bogoh duka henteu eta mah deui kitulah terus faslun al-mughalladzatu tathur wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi karabati lana bidina tawassal bita'ala. Abitawasul ku pengawasan abitawasul ku maurukan ki Gusti rizkian dan keamanan berjamaah lalaki berjamaah